Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng kapincut ku Bandara Buntut bagian kalima. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tudak ku emang diwagel wae Kang. Manawi teh bade dilebetkeun di damel. Nyaeta atuh Kang, lepat abdi kaduhung abdi mah ka Jakarta teh tembal Nyi Kokom semunuhan jeluk pedah wae ka Jakarta na teh sacara dipaksa ku emangna. Nu maksudna rek dijejehkeun ngan hanjakal emangna teh terus mogok usahana nepi ka Kokom kasangsara. Di Jakarta oge Nyi Kokom teh loba nu mikahayang geus aya tiluan nu rek nanyaan ngan Nyi Kokom teu daek narima. Ari sabab lain ku teu bogoh-bogoh teuing ngan hariwang sok sieun goreng akhirna pedah wae ka manehna eueuh nu tanggung jawab. Ngandalkeun emang da geus sakitu kabuktianana kaayaanana oge pikarunyaeun kulantaran eta manehna maksa rek ka Bandung hayang cicing di Haji Ahmad lanceukna. Sugan jeung sugan hatena rada lipur sahanteuna cicing di lanceuk nu kasebut aya mah moal matak hariwang teuing jeung reug-reug we hatena oge. Na kumaha wae atuh emang teh Nyi? Bu Haji milu nanya bari neuteub semu nu watir mang karunyakeun kanu jadi adi beuteung. Manawi ceuk emang teh usahana nuju mogok ayeuna mah teu sapertos ti payun. Dugi ka teu tiasa usaha pisan. Abdi oge janten isin upami aya nu dipundut teh. Kumargi kitu abdi teras wawartos bade ngalih ka dieu. Nyi Kokom semua anu ngalimba nyaritana teh. Karunya teuing teu sangkanya sakitu mang keur maju teh nepi ka kituna. Keun ke iraha-iraha akang rek ngalongo ka Jakarta. Haji Ahmad bari gogodag semut nu teu percaya da puguh pamana teh bandar gede bet merosot nepi ka nol. Ayeuna mah geus we nyai di dieu jeung Cece. Peperieun Cece teh ngurus keur leutik henteu atuh sugan geus gede. Da ari nyai mah kawajiban saha deui ari lain Kang Haji nu jadi lanceukna mah. Apan ibu bapa tos marawat. Aya ge emang keur meujeuhna sangsara geus we di dieu ameh kaurus. Hatur nuhun Ce, sateu acana abdi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun. Jig atuh ka ditu geura ngaso tuh kamar nu tukang eusian. Koloyong Nyi Kokom ka tukang koperna ditunda kulantaran ngarasa teu lieur. Manehna kaharep nyampeurkeun deui lanceukna. Ari eti ka mana Kang? Ti tadi teu ninggal. Tadi itu meureun kasobatna di dinya di beh kidul. Keun da moal lila di ge datang. Tembal Haji Ahmad bari jung nangtung. Tos ageung panginten ayeuna mah da waktos abdi ka dieu teh nuju kelas 2 SMA. Puguh we malah sabulan deui oge eti teh rek dikawinkeun. Syukur pisan Kokom ayeuna ka dieu. Akang rek riweuh aya nu mantuan. Bade nikah sareng urang mana? Nyi Kokom semono ngaranjug ngadenge alona rek dikawinkeun sabulan deui teh. Ka urang deukeut, urang Cijerah, da lalakina oge sok ka dieu, boang ke peuting ge gerak ka dieu. Bu Haji bari ngabulaeh nyepah. Nuhun we atuh ari eti bade nikah mah. Mung rupina abdi moal tiasa nanaon. Nyumbang oge mung ukur tenaga wungkul. Keun wae nyai tong teuing jadi pikiran. Akang oge teu ngarepkeun pamere ku ditungguan oge meuni geus bunga. Keur kitu Neng Eti datang barang nempo aya awewe ngora di jero imahna teh. Neng Eti meuni curing hak terus disidik-sidik. Geus deukeut kakara inget yen eta teh bibina atuh jol berebet lumpat. Atoh sono panggih jeung bibi gabrug duanana silih rontok patangkeup-tangkeup. Mun ditempo keur kitu mah bet siga nu adi lanceuk awak sarua gedena umur ukur geseh 4 taun. Dina beungeut oge meh sarimbag puguh lamun nu teu nyaho mah tangtu nyangkana teh Nyi Kokom lanceukna Neng Eti.
Dina kageulisanana meh ampir sarua ngan Nyi Kokom boga potongan awak nu hade jeung lamun imut teh eueuh lalaki nu teu kairut. Nya lamun dipeunteun mah luhur keneh peunteun Nyi Kokom tibatan Neng Eti mah. Jeung dina dangdanan oge Nyi Kokom mah ningkah ka bina-bina maklum atuh heubeul cicing di kota Jakarta nu sarua mewah. Bi, menitos lami bibi teu aya ka dieu, kumaha daramang? Neng Eti bari ngalesotkeun rangkulanana Cipanon ngembeng tina bakat ningku bungah panggih jeung bibi. Berkat Et, kumaha Eti damang? Syukur we Et. Saur apa? Eti teh bade nikah. Syukur we Et, ambeh Eti aya nu ngabelaan. Menawi pangeran ngabulkeun, engke panginten Bi, sasasih deui. Ulah waka mulih Bi, abdi hoyong diaping ku bibi. Ayeuna mah bibi bade teras di dieu. Bagja teuing Et. Paingan atuh bibi hoyong ka dieu ari Eti bade nikah mah. Sok geura dalahar heula ka dinya. Bareng Et jeung Bi Kokom, da apa mah areungap keneh. Haji Ahmad nitah buru-buru dahar. Mangga Bi, urang tuang heula. Geura ieu abdi meser lalab. Neng Eti bari metot Nyi Kokom dibawa ka tukang gek dari yang hareupan meja makan. Bungkus lotek dibuka berak dalahar bari dibarungku ngobrol. Tiasaan Eti mah menitos bade gaduh deui. Da bibi mah teu payu wae. Ah, bibi mah teu maksad we panginten. Pan saur apa bibi mah tos seueur nu ngalamar. Nah kunaon atuh Bi, dugi ka teu cios wae. Neng Eti eureun heula ngahuapna malik neuteut ka Nyi Kokom bibina. Teu aya nu cocok pokona mah Et. Ari Eti pamegat picerogian teh sami kumaha? Pantar we sareng abdi. Putra nu beunghar pangintennya. Nyi Kokom bat nanyakeun kitu sagala siga nu ngarasa panas ku alona, dumeh wae manehna can keneh boga salaki. Bet kapihelaan ku Neng Eti. Ah, cekap we Bi. Hoyong terang mah geura enjing oge ka dieu boa engke wengi ketan da biasana oge malam Minggu malam Salasa. Nyi Kokom teu ngomong deui manehna ngan bati nyeri. Geus cukup dewasa can keneh boga salaki. Lain teu payu, lain teu niat ngan manehna eueuh nu ngajujurkeun, eueuh nu daek ngurus tanggung jawab. Puguh di Jakarta oge nu harayangan mah bangsa jelema pangkat tur nu baleunghar wungkul ngan wae manehna tetep keneh hariwang. Matak rek cicing di Haji Ahmad oge manehna teh rek milu nyaluuh. Sugan ari kulanceuk mah dijujurkeun, diurus, dibenerkeun. Beres dahar kahareup deui ngadon ngobrol medar lalakon hirupna masing-masing nepi ka peuting masih keneh uplak. Sanggeus jam 10 jeung Tetela Herman eueuh datang mah ka kara ngarampi. Geus peuting Nyi, pek geura sare. Bareng we jeung Eti di kamar hareup. Ari keung sorangan di kamar tukang mah. Cek Haji Ahmad bari ngarelak heai sigana geus tunduheun pisan. Mohon bade sareng Eti we supados teu keung. Hayu atuh Bi, bilih enjing kasiangan hudang. Sup duanana ka kamar goledag sarare, tapi Nyi Kokom mah teu daek tibra, malah rek sarena oge hese pisan. Sabab hatena jeung pikiranana teu boleh kaganggu, sedih ku nasib diri, panas nempo ka bungah batur. Sahanteuna manehna leuwih ti kolot ti Neng Eti. Can boga salaki. Sedeng Neng Eti alona geus rek dikawinkeun, malah waktuna oge moal lila ngan ukur sabulan deui. Nyel hatena panas jeung aneh make aya hate panasaran hayang nempo rupa jeung dedeganana pisalakieun Neng Eti. Seperti biasa, unggal malam Minggu Herman datang ka imah Neng Eti. Sore keneh harita mah Herman geus nepi ka situ Aksan. Motor terus dituntun dibawa ka jero gang. Kabeneran harita teh Nyi Kokom keur aya di tepas hareup keur ngadaweng cari hawa barang nempoti kaler aya jajaka gandang nungtun motor teh. Nyi Kokom rada nyeblak hatena dadak-dadakan ratug dagdigdug ari panon teu lesot neuteup nu anyar datang. Komo barang geus deukeut mah Nyi Kokom beuki dugdeg sabab yakin nu nungtun motor teh ngaliwat ka hareupeunana.
Tapi ari nyangka nurek nganjang ka alona mah manehna teu curiga komo mun boga sangkaan yen eta teh pisalakieun alona mah jajauheun pisan. Ari Herman kabeneran deui neuteup manehna ge rada ngaranjug nempo nu diuk ditepas teh ti kajauhan mah nyangka pi pamajikaneunana tapi barang geus deukeut teh tela lain malah katempona oge jelas ieu mah leuwih geulis ti Neng Eti. Sangkaan Herman mah tangtu dulur Neng Eti tapi aneh lempangna teu bisa tenang bet siga nu kaganggu ku Nyi Kokom. Suku-suku panon-panon anggar neuteup Nyi Kokom atuh puguh Nyi Kokom asa dilayanan. Hatena bungah sabab yakin nunungtun motor teh males teteupna eukeur mah kataji. Keur ti mimiti ningali katambah dilayanan ku Herman puguh Nyi Kokom mani asa bagja nakara malah geus diniatan mun engke ngaliwat teh rek ditanya tapi barang teh telah Herman asup kaburuan imahna Nyi Kokom rada ngaranjug naha rek kasaha piraku rek nyamperkeun nah saha tuh ieu lalaki kasep teh mata keresep ceuk gerentos hate Nyi Kokom bari cengkatina diukna. Ari Herman sajeroning nyatandarkeun motorna teh panon mah meletet wae ka Nyi Kokom hate sarua dipinuhan ku tanda tanya saha cenah eta mojang teh piraku adi Eti mah da geus gede lanceuk na kitu da teu nyaritakeun boga lanceuk nah saha atuh nya manehna teh kitu ceuk geurentes hate Herman sarua teu beda ti Nyi Kokom. Geus nyatandarkeun motor mah Herman ngalengkah rek asup ka jero nyeh Nyi Kokom imut pinuh pangirut Herman ge males imut bari rada ngeleper. Bade kasaha Nyi Kokom semunu hormat pisan panon telesot neuteup ka Herman. Puguh Herman jadi gemper ari sabab manehna hariwang kanyahoan ku Neng Eti heugewe engke teh ngabengkahkeun kana hubunganana. Dupi Pak Haji aya oh Kang Haji aya mangga atuh kalebat. Keur kitu kurunyung Neng Eti kaluar manehna meuni teu sirikna lulumpatan barang nempo di luar aya Herman teh. Kang Herman kalebat atuh bet sapertos anu nembean wae. Neng Eti bari ngareret ka Nyi Kokom atuh Nyi Kokom ngaranjug nempo gerak-gerik ka alona kitu mah teu wae Nyi Kokom nyangka yen pasti lalaki nu diirutna teh pi salakieun Neng Eti atuh leuih hatena ngaleket teh tadi bungah teh ayeuna jadi mesum ka Herman oge teu wani neuteup teuing era teuing kumaha. Oh muhun nepangkeun Kang ieu pun bibi ti Jakarta ceuk Neng Eti deui. Dikitukeun mah Herman oge ngajenghok tapi gancang ngarobah semu nu sieun ku Neng Eti. Solongkrong Nyi Kokom jeung Herman sasalaman kap dua leungeun patarema awak pada ngaleper nyeh Nyi Kokom maksakeun imut ari hate mah sedih bet Nyi kabogoh kapisalakieun alona sorangan. Kokom Nyi Kokom semu ngaleper. Herman tembal Herman sarua ari manehna mah pangna nepi ka kitu teh daya lian ti kuresep ka Nyi Kokom. Di tadi oge waktu keur di jalan keneh Herman geus dugdag da memang kitu adat Herman mah ti saprak jadi bandar buntut teh manehna jadi cala culu resep ngaheureuyan awewe kanu geulis teu oleh bogoh abong boga tanggelan aing loba duit da eta we samemeh wawuh jeung Neng Eti oge. Herman teh geus aya 10 kalina bobogohan nya kitu teh sifatna gap ieu cul itu gap nu anyar cul nu heubeul nya ayeuna oge sakitu ka Neng Eti geus nanyaan tur Neng Eti teh sakitu geulisna tapi ari manggihan nu leuwih punjul mah hatena tetep hayang. Mangga atuh Kang Her geura kalebet yuk bi urang ngobrol geura ceuk Neng Eti manehna teu boga curiga nanaon sabab sanajan bieu katempo rada bareda oge manehna tetep percaya ka Herman jeung deui percaya ka bibina. Piraku deui bibina rek tega nyieun teu bener mah padahal saha nu nyaho geura engke buktina. Sup Neng Eti ka jero dibarengan ku Nyi Kokom dituturkeun ku Herman gek diuk ngariung. Herman diuk di tengah diapit ku Nyi Kokom jeung ku Neng Eti. Torojol Bu Haji nyamperkeun da ari Pak Haji mah harita teh keur kaondangan. Geuning encep
tos lami cep Bu Haji bari gek diuk gigireun Herman, diuk na ngahaja ngahalangan Herman jeung Kokom, padahal kursi kosong keneh. Dasar kolot can naon-naon geus curiga wae. Nembe Bu, dupi Pak Haji angkat ka mana? Saurna mah bade ka ondangan, cing Nyai atuh katamu teh. Ibu Haji deui terus nitah ka Nyi Kokom, jeung Nyi Kokom cengkat, terus ka tukang rek naheureuh cai. Lantaran ditungguan ngagolak mah lila Nyi Kokom kahareup deui, tapi kakara ge diuk ku Bu Haji geus diparentah nyokot kue. Bet sigan ulah mun Nyi Kokom milu ngobrol, milu ngariung jeung Herman teh. Atuh Nyi Kokom jadi ambek ngan teu bisa kumaha da ngarumasakeun jelema numpang tur aya di lanceuk. Jadi teu pihadeun mun ngabantah parentahna teh. Tungguan atuh di dapur teh Nyi, rek naon atuh make pipilueun ngariung jeung tamu. Bu Haji kawas ka bujangna. Sawios atuh Bu, supados rame ari ngariung mah Herman mang meunangkeun. Tuman cep ngisinkeun lah. Ibu Haji semu nu ngewaeun pisan ku ayana kitu teh, geus teug we pikiran Herman curiga. Muhun Ibu mah sawios atuh da teu naon. Hawatos Bu, ulah disentakan teuing. Ceuk Neng Eti manehna oge mang karunyakeun. Ah, cicing we atuh Eti mah, tong pipilueun kana urusan kolot. Aeh punten we cep, bilih ngaraos kaganggu. Da eta lah, Ibu mah aya adi beteung ge, teu beunang diwarah pisan. Ibu Haji boga ari ka era mah, tapi manehna sorangan nu ngamimitian, nyiar-nyiarepi omongeun. Nembe pangintennya Bu, di dieu teh Herman api-api teu nyaho. Kamari cep, omat we kuncep ulah dilamehan teuing, bilih janten wantun ku ibu oge ieu teh nuju diwarah. Nyaeta kitu lah, sok tara sopan, Ibu Haji bisa we ngagorengkeunana teh. Layeuna Pak Haji pangintennya Bu. Herman nanya deui bet siga nu panasaran hayang nyaho ka Nyi Kokom, atuh Bu Haji jadi ambekeun. Tadina mah embung papanjangan ari pek Herman kalah katutuluyan nanya, beuki curiga we atuh Bu Haji teh pok nyarita rada tandes. Tos cep ulah nyaritakeun manehna. Anggur mah geura ngaleueut, meungpeung cai kopina panas keneh. Geura eta tah papais raosan, eta teh tadi kenging ngadamel Ibu. Herman ngarti kana maksud Ibu Haji, matak jep wae jempe teu nanya deui. Mangga geura Kang Her, hatur lumayan da teu aya nu sae. Mangga et, tembal Herman bari kop kana kueh am di dahar. Sajeroning kitu teh panonna mah ngaliekan ka tukang nempuan Nyi Kokom, breh ka tempuan Nyi Kokom keur nangtung dina lawang dapur. Ku Herman terus diteuteup senyana mah Nyi Kokom teh ngahaja cicing di dinya, ambeh manehna bisa nempo ka Herman. Da harita oge waktu silih teuteup teh nyeh wae manehna imut. Rek kahareup mah teu wani jeung era sabab pasti ku Bu Haji dititah deui digawe jeung pasti kana disentakna teh. Keur anteng kitu Bu Haji ngareret ka Herman ret ka tukang tetela keur main mata jeung adi beteungna, atuh nyol wae ambak. Milarian naon cep, ningal wae ka pengker teh. Sareng kunaon atuh meuni sapertos nu ngalamun. Bu Haji rada ngageremet ambak ka Nyi Kokom hayang geura nyarekan. Henteu, tembal Herman ngabalieur deui, nempo kahareup terus. Manehna terus tungkul era ku Bu Haji dumeh ka tohyan kalakuanana. Biasana akang mah tos ngalamun kitu teh, meuni sapertos nuju aya nu diemutan. Nah nuju ngemutan naon Kang Herman teh? Neng Eti manehna oge mimiti curiga. Dumeh wae nempo Herman bet bareda ti sasari biasana sok daek ngobrol ari harita kalah ngabetem jeung gawena ngaliekan wae ka tukang. Pok deui Neng Eti nyarita. Meni asa barenten ayeuna mah. Barenten kumaha et? Biasa wae akang mah teu kapungkur oge kieu. Kayak encep Ibu bade kajamban heula nya. Bu Haji api-api rek kacai padahal sabenerna rek ka dapur nyarekan Nyi Kokom. Bu Haji lempang na ngagedig rusuhna karanan barang jol ka tukang ret ka Nyi Kokom meuni teu sirikna molototan. Nempo dahuan kitu mah Nyi Kokom boga kahariwang. Kokom, kunaon maneh teh teu beunang pisan dicarek. Pancek kami teh maneh ulah rek kahareup ngaganggu semah. Nah make kumawani susulumputan.
kunaon maneh teh teu eling Ibu Haji meninggal lapar. Duh cece, abi mah tobat teu kumawan teuing. Abi teu pisan-pisan ngaganggu katamu. Apan tadi oge waktos dicaram ku cece. Abdi anu teu ngahulag, teu ngabantah, na kedah kumaha atuh abi teh ce. Nyi Kokom bari ngeluk tungkul manehna teu wani neuteup sabab ngarasa sieun. Ari hate mah puguh teu ngeunah. Ngan teu bisa kumaha. Heueuh, kawas nu nya maneh mah nurut ngagugu. Tapi tukangeun komawani tetep bedegong. Gara dia naon gawe maneh ngajanteng di lawang teh. Eta ameh bisa main mata. Naha cece teh nyaho. Yeuh, ari jelema nurut mah cicing wetong newo-newo kanu dicicingan. Bener dulur oge maneh teh tetep nurut ka cece. Ieu mah kumaha teu boga pikiranana teh. Nyaho Herman teh pisalakieun eti. Malah sabulan deui dikawinkeunana ge kalaka hayoh diheureuyan, diheroan, sarangah serengeh. Hi, teu boga pikiran pisalakieun batu rek direbut. Pantes eta kitu teh. Di waktu keur di luar keneh we meureunnya maneh kikituan teh. Paingan karasa teu ngeunah ari maneh kitu kalakuan mah. Aduh, nanganggap naon ka kami teh. Model ka eti mah moalna naon da manehna mah teu nyahoeun. Tapi ku cece mah kanyahoan jelas. Tetela maneh teh kumawani campelak rek ngahina ngarebut pisalakieun eti. Awas kom, ieu teh peringatan mun maneh rek terus kumawani kajeun jig we ingkah ulah aya di dieu. Keur ayeuna ku cece dihampura keneh ngan awas keur ka hareupna. Ibu Haji bari nulak cangkeng sabelah leungeun sabelah deui tutunjuk kana beungeut Kokom nyerekan laklak dasar kawas kapantar bujang wae. Cece, abdi mah teu kumawan teuing. Abdi teu pisan-pisan bade ngarebut caroge eti. Piraku deui atuh ce. Abdi wantun kitu mah Nyi Kokom nyoba ngabela dirina sorangan. Wah, kawas teu katempo wae. Na maneh teu rumasa dieu main mata Surak Seuri jeung Cap Herman. Na teu rumasa waktu keur di luar ngadu imut patarema leungeun. Kawas nu rek silih gabrug sosonoan. Duh cece, sanes main mata. Da biasa atuh ce ari nembe tepang mah kadah sasalaman. Abdi sanes main mata, sanes ngadu imut. Mung anjeunna nu ngajak imut. Piraku deui ku abdi kadah dibales ku baeud mah. Komo ieu nembe terang panginten abdi teh disebat istri kumaha. Panginten disangka judes atanapi olo-olo. Tobat ce abdi mah teu pisan-pisan. Wah, loba alasan pinter ngomong maneh mah. Geus tong loba alasan da ku cece mah moal rek dianggap maneh tetep salah. Ulah nambalang wae. Tempas Bu Haji bari melotot. Nya upami ku cece dilepatkeun mah mangga teh teuing. Abdi nampi ngarumaoskeun da abdi mah sakieu kabuktosanana jalmi bodoh, jalmi laib. Di dieu oge apan ngiring ka Kang Haji. Nyi Kokom semu nu ngalimba hate sedih campur perih, can ogena naon geus disangka goreng. Ari ngarumasakeun ulah nambalang wae atuh. Geus cicing di dieu, awas mun kahareup deui nya. Bu Haji siga nu ngancam. Mangga ce. Geus kitu mah Bu Haji ngajengkat deui ka hareup gek diuk dina kursi urutna tadi. Di mana ibu teh menilami-lami teuing. Eti semu heran dumeh wae Bu Haji ka cayeuna teh meni ngampleng. Ti cai sanes dileueut atuh cep dianggurkeun we nya. Cekap Bu, tos areungap nembe, tos neda ti rorompok teh. Ceuk Herman, manehna teu pati berag sabab tadi ngadenge hoghag di dapur. Jelas sora Bu Haji, nyateg wae curiga nyangka Bu Haji keur nyerekan Nyi Kokom. Keur kitu Jol Haji Ahmad datang bari mawa berkat da puguh tas ti ondangan. Herman gancang munjungan geus kitu gek Haji Ahmad diuk. Pok wae nanya ka Herman. Tos lami cep? Lami Pak. Mulih ti mana Bapak teh? Tembal Herman melik nanya ka Haji Ahmad. Tak ti Tegalega tinu hajat nikahkeun. Tuh geuning berkat da oge.
Mangga atuh Cep, bilih bade ngaraosan mah. Cek Haji Ahmad deui bari ngarenghap miceun kacape. Waktosna kabujeng sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.